Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur sadaya, dina kasempatan ieu simkuring baris ngadugikeun salah sawios dongeng anu judulna Si Kabayan Nyapih Nu Pasea. Kieu yeuh caritana teh di hiji lembur aya nu hajat. Sanggeus ondanganana bubar ditepas aya keneh limaan. Nyaet nuker parasea nyaeta lurah, pamajikanna, anakna duaan, jeung tua kampung. Sarerea pada hayang bagian panggedena. Keur parasea kitu lar si Kabayan ngaliwat. Cek lurah, "Tah, kabeneran aya si Kabayan. Kadieu Kabayan. Cing, pangbagikeun ieu kalimaan. Cing adilnya." Cek si Kabayan. "Hade ari percaya mah ka kuring." Bari ceg si bakakak teh dicekel. Si Kabayan yang harap ka palurah. Ieu huluna bagian palurah kudu ditarima. Da palurah teh jadi kepala. Ieu keur ibu bari sok mikeun tunggir ka nyelurah. Ibu kudu ditarima. Matak palurah mikeun tunggir ka ibu lurah lantaran tunggir nunuturkeun hulu. Cekerna duanana keur tua kampung. Da tukang angkat ingkig dititahan ku lurah. Jangjangna duanana dibikeun ka anakna duaan 11 sewang. Da pajar teh ambeh lalampar pas gedena tinggal awakna ngaguruntul. Cek si Kabayan. "Tah, ayeuna tinggal awakna galatak galutuk teu walakaya. Mun jelema teu bisa ingkah, teu bisa meta. Mun jelema mah jelema bodoh, ari nu bodoh teh nya kuring. Jadi ieu bagian kuring nu bodoh." Bari ngaleos si Kabayan indir. Awak hayangna dibungkus ku daun cau. Cek dina hatena, "Mun unggal poe aya nu parebut bakakak, meureun aing subuh." Nu limaan bati olohok nenjo si Kabayan ngabengheos teh. Mung sakitu carita nu simkuring tiasa didugikeun. Hapunten dina aya kesempatan. Wabillahi taufiq